Aduh, udah balik-balik. Udah ngudut kopi itu. Nih. Nih. Nah, Mbak, tum kersa sapu teh. Angjian kan kopinya ya, mana udut teu ngopi da teu ngeun. Oh, kopi Cibeas ege. Hah, teh beas. Kan bae kan ieu asal dibulaan we. Ya, abang nih gandeng. Ah, Lila nyen kopi teh da ngudut teu ngeun atuh ngopi mah atuh. udah cina ge. Jadi dibulaan teu. Teu, make uyah. Kopi teh yeungan si Nyai ieu. Ih, tosok mana awas atuh ih. Nih, pas tadi geus di bejaan gulana. Kan aya di ditu gula teh kemarin meuli 1/2 kilo. Di mana? Nanti kios tidinya. Ngutang deui nya. Patuh tembay ngutang ge da saminggueun atuh. Saminggueun. Ah, tuh, gawe henteu. Gawe kumapan sawahna ge dijual ku anak maneh. Kunaon ieu teh? Poho maneh teh dicopot eta na geuning. Surat-suratna ge dijual kumahnana. Gelo pisan ka budak. Enak lu balik-balik coba ka mana? Yang geus atuh nah jadi ngutruk ka urang. Ka budakna. Soalnya kan mikiran anak ka budak. Makanya orang bisa dia. Betul nggak salah parkir di rumah ya kejo malnya. Padahal budak teh dihuripan da ti heula teh. Dihuripan aku naon atuh? Nanti takut sih lain. Kundo da eueuh hayamna teu kabeuli. Kan kita meuli hayam, bae nu leutik ka janting anakna. Pan teu gawe-gawe, udud we jeung udud gawe henteu. Udah ada gawe ge pan tanahna dijual sawah boga Ka tanah deui, ka tanah deui. Nya ka mana tuh si Amroji teh balik-balik ieu teh. Tinggal kebahas teh mana Aduh, soak ya budak. Jadi naon? Mak, kejo geus asak can mak. Eta cokot tuh. Sia naon? Budak jeung budak leutik itu kolot ya kieu oge teh itu maneh. Tapi kalau teh waktu tuturkeun ieu mah. Tuh di sekolah pun ya budak nanya. ya nya rek kumaha nyanguna bapak si lain oge cicing wae di dieu teu gawe-gawe Adek gawe kumaha ada sawahna ge jual kumaha anak atuh. nya tuh tong di sawah wae da loba gawe teh Iya abang mah lieur sok we. Ieu mah wae mah kejo teh. eueuh jang Cing bah atuh gladian mah. Orang kejo. gawe Aduh punten bah. Mak, hayang kawin urang teh mah euy. Sugani igina jeung sugana awewena ya gede. Sia teh tambah bojang kawin. Yang nyatu oge eueuh seuseut. Tapi dah Pikiran kawin di budak teh nya Allah ya lieur. pikiran wae kawin Kumaha gawe oge? heula kumangke hirup mah. Da Mana gue ka imah loba nu ngontok, sia teh da nyieun onar wae di luar teh. Ah, bodo Nah, aku amat. kudu dilaporkeun ka polisi ku aing teh. Hah? Aduh, Gusti, aing mah lieur kuat ah. Yang geus atuh lah ieu carana mah urang rek init deui lah pusing. Jor ini tadi itu sekalian lah di magi ngalieu. Ya apa-apa. Eta kudu teh bawa wae sia teh. Pusing atuh dah cicing deui mah. udah teh kitu-kitu deui udah maneh tah kitu teh Mana udah saudara mana da mana mau moal bijil, mana mau bijil teh mana sok. maneh ge budak teh mau aya Ah, dari ieu geus ieu kita mau budak. Ini geuning data dingin kenyang ke. Talut nanya ka budak. Bacilaka eta budak itu wae ka kolot. ada tuh kaseutikna dibere aron mana masak kumaha Ada baheula mah unis le atuh. Naon? Belum sampeu aya lagi kulupui. Oh, baheula mah mending huy mah terus dieu Lor, kemana Lor? Sehat? Ya, rek kuliah ke kebon. aya ngampak saja. Ayo teh, kemana? Bisa teh. Lor. Mana kunaon kata? Ieu gedang urang. Mana ieu? Saya tuh aku udah Jeung ribu euy. mana gedang?
anjing cangor. Atuh paingan dibabetkeun bieu. Wes goblok. Bang aing di bawah baik. Baik. Di dia sampai tinggal bogana ya. Aya. Ayeuna mah kieu. Tapi mending penta heula, bebeja heula Penta. daripada ngebaksa. Karena mun sakira nama ente tadi bere siksa mah tinggal baksa heula. Heeh. Bener euy. Ayo teh urang siksa. Mang, kita sampai mang euy. Mang. Euy. Hah? Ada lah. Kumaha? Iya, tadi mana? Kita sampai. Oh, lapar euy. Naon eta? Udah capek-capek melak. Mah mere anjing. Oh, beunah menta. Oh, beunah menta rek naon, rek naon. Wah. Urat ieu tah. Ayo ini tah. Mana kado digebugan. Gua mau bejakeun ka kolot urang. Terus tunjung anjing kolotna eta mah bedegul pisan. Aing geus menta mah nya teu dibere. Paksakeun urang pauk ayeuna mah. Bangsa teh tuman lah. Heuh, ngalalah lamun di mata kalau mah. Ayo teh. Yuk. Ayo badak iki bener. Iya lain anjing. Iya bener, sak gede mah akarna ge. Anjing jelas euy. Lain berarti itu. Di mana naon atuh? Iya ya. Lu gede atuh. Tah, Iya. Iya. Sebelah hewan kan? Ya. Ji, dua. nanti tas deui mah teh. Pusing. Ini ada lain. Iya. Geus ieu lah. Hah? Bokana besi burung amat. Siap. Ji, dua. Naon eueuhan ini? Naon cangor atuh ieu mah cing ali. Maju. Aja orang boleh mah. Gak bohong. Gitu. Tahu itu gak bener. Bukannya nyungkur kene ya. Cak. Mungkin aku mahal. Pakai gitu. Angkas gua juga enak. Iya tuh. Sawah kan. Dasar budak gelo. Hei, datang. Budak sat. Di mana? Balik di kebon.
Di mana mah? Di kebon emang aja di mana? Di sawah. Oh, eta kuno ledok gitu atuh. Eta mana oge lodok itu. Kok si Oji teh minta sampel maksa. Oh, tadi oge urang di sawah keur sare di Rerewas. Wah, raporkeun we tuh. Heuh ayo urang laporkeun. Ayo Ayo. balik ah. Punya. Makhluk naon aya kieu pangairan gitu. Hah? Pengayakan dia mah. Oh, sebetulnya makhluk pangairan. Kenapa ya? Oh, lagi bikin kukumul. Oh, buat mancing ya. Mancing keributan nu rame mah. Ayo tuh lah, orang balik lah, orang yang mandi Heeh. Kuat terus mah cukup Cukup di mana dia tuh? Geus mandi. Ya orang ulin deui lah, sabar kata urang. Sabar. Heeh. Oh, siap atuh. Nya. Di kapan dia mah? Balik lah, Bro. Make up beak. Beas beak. Budak tegawe. Sakit tegawe. Biar aku kudu kali deui gitu. Orang Jerman. Woi. Dengkar kitanya make up. Aya segala aya. Dahareun aya. Iya. Kenapa ngemakan sepatu jeung baju mah? Ya kalau lotor yang apa ya? Siapa Ayo kemana? mana balik-balik. Balik-balik ngagawekeun kolot. Abah tingali abah. Abah tingali anak si lain. Aya naon atuh ieu teh menigaran ding. Gawekeun wae kolotnya. Astagfirullah sia balik teh ngagawekeun wae atuh ti mana sia teh pasti sia mah masalahnya. Nyaho aing oge. Pangnyeselkeun. Sia teh naonan atuh sia teh kunaon sia ngan kitu we kalakuan teh. Hah? Kumaha sia teh nurut ka kolot teh atuh coba Gusti. Da moali lagi pasti anu nyusul sia ka dieu. Ari sia. Kitu wae nyerut teh, ha? Selieu, anjelieu mikiran sia teh. Ieu eta mah aduh eta budak. Sakalian. Gusti nu agung ieu budak. Pelokot. Waalaikumsalam. Aya naon kieu teh? Ieu we among. Calik atuh. Mohon banget. Enggak. Tanya, aduh ngeganggu ya. Sehat atuh, Kasep. Alhamdulillah. Naon ieu teh Jang, Kasep? Ya, tadi teh ieu, Kang. Abi teh di kebon, mohon mancul. Da, maculun aya kene lopotak. Budak Abah si Oji. Yang batu nasa si Dae padang dong. Budak si Dae. Kumaha? Patut lihat eta. Naon eta teh sia teh? Aduh, masalah. Cenah minta sampel. Hah? Kumaha? Pada lebar gitu. Bere. Terus mah hasil malah ngajak dulu. Nah, hari ini kebugan atau tak budak tidak. Oh, iya. Alhamdulillah. Pada goma, alhamdulillah. Hari kami di sini, kan? Mana mereka? Oh, iya, enak lagi saung. Sawah. Terus datang Cambelo di sini. Oh, di mana teh? Jogja. Naik. Ini apa? Terus di Rerewas kita. Rerewas Alek. Ya mak ieu we nya ka Abah. Pangwarakeun eta budak. Geus aya nu ngalaporkeun sakitunya ti abi mah. Ku Abah iman mah. Eta budakna kemandi heula itu teh. Akan main pangwarakeun ka Abah nya. Udah mah aya perkaranya. Bukan atunya ya aduh. Biar ku abi dia lah. Ya oge tuh ieu bedai. Tenangnya. Assalamualaikum. Haredang, haredang, haredang. Mandi, mandi, mandi. Poe ieu mandi. Haredang, haredang, haredang. Eta mandi, mandi, mandi. Eueuh gayung ku ieu jadi. Tiris kieu mah kudu dianu heula anjing. Rek apel heula euy ka si Bebeb. Haredang, haredang, haredang. Mandi, mandi, mandi.
apel heula euy ka si Bebeb. Anjing, gesan mandina itu teh seberang teh. Teuing atunya cik urang geroan. Tuan coba. Oji. Masalah wae teh omongkeun wae teh budak. Oji. Nya, ka dieu maneh. Naon, Bah? Ma. Cik ka dieu. Yuk ki dieu. Yuk. Ai maneh nya masalah naon tadi anu nyusulan ka dieu ti kebon sampe jeung ti sawah. Mana mau ke sampe? Henteu. Terus naon? Ka mana sia teh? Lah, Teh kape Cing, ada minta duit atuh. minta duit, cuma kan minta duit we hayo gawe hayang duit mah. Gawe ge udah. Nah, sarua abah ge gawe. Pandai gawe di sawah da, geus puguh sawahna dijual ta ka budak gelo. Penang bea pake Teh cacing aya Bebeb. mana teh nyeun masalah naon itu teh di sawah teh ha? Teuing Kebon dah teh nyeun teu. masalah naon? Teuing. Iya. Piraku teuing mah. Kayak nu nyusulan ka dieu tadi ngomongkeun. Duaan, Cenah jaba. kumaha eta jelema digebugan. Teuing eta mah jelema barurung we meureun. Mana minta sampo cenah maksa tadi bere digebugan. Oh da atuh. Tuman. Kumaha sih kamu dilaporkeun ke polisi? Ai tadi sampai nu tadi ti saha? Penang maling. Kan minta duit teh. Aya duit mah poe mah dibikeun ka sia geus poe pake nyanung. Naon eta teh? Nyandung. Urang ge teu kaparaban ieu hiji. Meunang aya duit mah da, aya duit mah bobo nyanung hiji oge lieu. Kan bae dicerai oge ah. Kagok dan kieu mah kumaha deui. Ngabeleg kolot ka don pasea kieu. Maneh nya masalah wae, masalah siapa sia. Ieu. Lieur deh kah? Ting. Lieur tah ge teh otak teh lieur. Heuh, urang ge lieur pugu kolot pasea wae. Buru minta duit atuh. Tuh nya. Buru rek mere duit mah. Moal, sing tika kokosodan ge mau dibere moal. Tigo ini teh tuh. Eta mah kolot teh dorakat ti budak. Cek, mana kopi teh can masak wae? Kela atas sakedap. Dua kali pohon duanya tuh. Nya kela sakedap. Enggak, tuh mi dua enggak ada mana. Ya. Hidup. Sebelah kayak ada ya, Cek. Aya. Gesang sebelah mah sekarang ya udah lapar ya betul aduh. Nya kela Gue di sakedap. damel gitu. Karena naon? Kang dia. Biasa we ke nongkrong yang ngopi. Ngiring Tapi aja rese. nya tadi lah we tuh ngiring heula lah. Jadi we aya pi obrolan penting. Ya tuh. Jadi lah sekedap we penting. Antosannya sekedar sok inuan kopi we gitu. Ya naon ka dia tara-tara dia sengaja ulin ka Karbon ka mana gitu ngaprak. Oh ya, peryogi rek pinjam duit 20, sugan aya itu. Barang hayang apel euy. 20 aduh kata Nah, sugan gitu, sugan aya eta ge lamun eueuh mah bae we. duh aya ge 10.000 kumaha atuh. Bae atuh berarti maneh mali ka urang cobaan hutangnya. Nah, jadi urang meuli hutang. Kan maneh nu nginjeun oge. Entah panan maneh kurang ka urang 10, urang nginjem 20. Maneh eta karek 10 ka urang. Tah maneh berarti boga hutangnya. Kira-kira kumaha ieu teh sajerit tengah arti kieu. Ya sok ka dia duitna. Sok kumaha Tah, kita. ieu duit manehnya. Heeh. Kurang, urang nginjem 20. Tah kumaha teh dibikeun cobaan Heeh. ka 10.000. Berarti maneh teh boga hutang ka urang 10.000, dah kurang kan? Urang nginjemna 20. Berarti maneh kurang 10.000 ke Sieun. Mana tukang lur teh? Apa gitu? Lur. Ada lur. Iya. Tenang, beli mana di warung kan? Iya, biasa bisnis online. Heh, orang teh pinjam duit 20 ke si ieu. Oh. Nah, si ieu teh nganeh ceban. Berarti si ieu hutang ka urang cebannya. Oh. Jadi nu salah si ieu nya. Oh, iya salah. Mana kudu mayar ka urang ceban ke. Ceban. Kan duit teh nu urang. Iya. Mana teh nginjem 20. Ya ka budak teh. Tapi di urang aya 10. Berarti kurang 10.000 maneh deui. 10.000 deui ka urang. Asal ieu. Geus pokona mah ke panggih mayar ka urangnya. Ayo urang rek ini teh lah nya rek apel. Ayo atuh urang apel. Oh, iya Pak Yu. Mana kita Bapak? Ada si Bapak mah jadinya. Oh, eta we lu. Iya, gege timbal ngobrol teh. Urang jadi bobo. Main di
Iya sia, anu tadi maling di kebun teh iya sia. Eta ka bobot teh. Kok eta teh bisa bapak tadi di kebun. Ah, kumaha maneh kan? Mana kan bing? Jadi nama tulisan dia bisa. Iya teh, saya dari intelijen Promotion. Kumaha ieu di warga-warga dia yang rusuh teh. Abi mah datang, abi mah dia kok iya kalau hasil Benarnya. jangan isi aya naon mah langsung soalnya aduh ayeuna teh seueur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sahabat, ya. Cerai, ya. Sahabat. Ah, iya we anu. Ade teh di kebun aya nu main kasang kok. Budakna mandi. Ada kau eta. Ada lupa dibikeun mah sekarang sak kebun. Dibikeun tadi teh. Bakal nyiksa. Ada teh sarua jeung si Rio ge. Wah, mobil di sawah, bersare di luas, terus budak itu, Abi nak kieu teh tak, abi teh pagi si Oji, abi teh ngikeun duit, abi teh, nah, itu 20, ya tadi abi teh aya 10.000, nah jadi abi nu sudah 10.000, Oji. Ya, tapi dia kasih itu dia nak habis 20, jadi saya 10, nak jadi habis 5 itu kan 10 kasih Oji. Dia awalnya datang ke dia teh, untuk kebijaksanaan awet kita urusan. Mana saya nak eta budak teh, dia kasih sana sekali wae. Siap kemungkinan. Lu ada uang banyak. Sok, nu banyak petanya. Oh, assalamualaikum. Beta sana siap diamankan ya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Manun. Oke, Pak pelantaran biaya laporan di warga-warga merasakan daerah orang Kabupaten PRT terang Kabupaten. Ya, lewat langsung. Podaran tuh. Podaran. Siap, nuhun ya. Siap. Tuh, kita jenama itu tewak. Enak kok teh. Oji sanes. Oh, enak. Tah, ieu geuning yang hayu urang tewak. Keheula cela. Naon ieu? Ayo. Naon? Kemana ieu? Tewak tan. Aman. Tah, geningan. Gimana Imane? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Imane? Ada pusing atuh balik wae Mana? kalimah dicarikan. Ulin, Yang sabaraha gitu. Lo pegawaian pisan, gitu we. Tawat. Pak. Cing. Waalaikumsalam. Enak.
Coba ya, Pak. Nah, ya tak mah teh dibawa ka Soji. Ya, Soji. Ya mau di teh. Haji. Haji. Naon atuh mah? Ayo. Naon dia ya? Ayo, Mas. Ayo lah ya naon dia. Ayo. Naon atuh. Kieu. Ih, ai maneh dengan Bang, Cek. Bang, ini tadi bukan soalnya. Ayo, iya teh atuh. Kieu, kapolsek kieunya. Kieu itu kapolsek. Budak bawah. Enak polsek Limbangan. Berarti abg ge Joshua ka polsek aja. Polsek mana ieu teh? Polsek Limbangan. Limbangan. Ya, mana? Muan. Nuhun. Geus teu cerikan lah. Budak. Kan bae, da budak na baong. Wong nyieun di we budak malah gampang. Budak baong gitu mah kan bae antepkeun lah. Ieu abah mah. Bah, budak udah. Kan bae antepkeun ieu. Kayak gak bakal ieu. Cenah kapokeun budak kitu mah. Geus bae. Ieu abah mah aduh, geus ngerakeun pisan eta budak.